Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sineurang puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat singareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, bil khusus kakersana Abah Haji Sageli oge ka Abah Haji Abbas salaku besan simkuring, ka Ustad Sofa oge ka para kiai nu sanesna, nu mudah-mudahan para kiai, para ustad, para santri diparanjangkeun umurna ku Gusti Allah. Nu lain santri mah lain kiai, lain ustad ulah. Ulah henteu. Komo lurah malah mudah-mudahan para rahimah. Aparatur pemerintah sipilna, militerna nu alhamdulillah dina riungan urang pasti di mana bae di Kabupaten Tangerang mah hadir para calon-calon kepala desa. Hayang dipilih dina riungan boro-boro nu gede nu leutik hadir. Keges jadi lurah nama hati tilok hadir di ditu, tapi di Pasar Kemis aya di dieu maluwi ti heula. Tapi eta nu enggeus-enggeus mudah-mudahan kahareupna mah berubah. Bil khusus pisan ka sahibul musibah nudina tiluna ngundang ka simkuring tetiasa, 7 nage ngundang tetiasa, matang 10 nage lamun teu haju caririk moal ge haji sadar moal balik caknya naing mah lamun teu bisa, jadi kula milu sadar akhirnya. Aduh Gusti Allah, isuk-isuk ngopi cek manehanana cek almarhum lah rek keureunan dia ngopi, moal ngopi deui cenah ka haji sadar teh, bahkan mun kula maot cenah panggerokeun guru kula dicelongok kajadian maot. Nah etalah nu jadi kaiingetan ku para keluarga
haju loba ieu ku ari nu kararieu ye sababaraha kali keluarga anu endek maotna almarhum teh amanat hayang disolatkeun ku kula deres keneh tah mah hayang ditahlilan ku kula deres keneh tah menteng keneh aya kiai hayang dipandian ku kula pan teu beres eta urusan aduh tapi dikersakeun ku Gusti di rumah sakit jana geus amanat bae tetep hayang dipandian ku kula keluar jana ti rumah sakit hayang zarah heula ka dieu ka abah zarah bari muriang ngedek balik ka ditu ka daerah Gondrong kunaon tas zarah maot nah tunggu cek kula ulah balik deui geus pandian di dieu lah aing kawasiatan ongkoh geus aju dipandian ku kula di dinya tah jadi loba anu kos kararitu almarhum maot umurna cukup bagus cukup lumayan sebab di luhur 70 dipanggil ti heula ku Gusti Allah tadi kamari Haji Sadar gideg bae kunaon Haji gideg bae kunaon nyana nu ti heula dipanggil lain mamang cenah hayang gegeran mamang maka sebut ti heula jadi nyana eta hayang nama ti heulaeun tibatan almarhum Haji Sadar teh eta kunaon nyana ti heula cek nyana teh aduh jadi berarti sebenarnya mah hayang ti heula Haji Sadar teh ngan kapiheulaan emang na munggah haji ai munggah haji mah hayang paheula-heula bahkan aya anu nyogok sagala 20 juta di Depag pusat nyadiakeun saha nu bisa nyogok 20 juta eta korsina maju korsina nu tatarina bakal menang 2014 jadi ka 2013 20 juta lamun 20 juta deui maju ka tahun 2012 geus liwat meureun tah mah tuh jadi meureun tinu tahun 2015 20 juta ka 2014 lamun 20 juta deui tahun ieu 32 juta ditambah 40 juta seberapa eta berapa 72 cukup jangan neraka mah teh ge kunaon jadi karar itu ya timbul masalah-masalah nu lapor ka sim kuring kumaha teh kieu cenah teh urang lamun nyogok 20 juta urang maju lamun teu nyogok urang tetep bae 2014 maning nyogok teh maning ulah jadi kula lumayan 20 juta sogok engke ka sorgana lewat neraka heula pan kitu amat cenah ge atuh aya nyogokan jing tah bahasa dia tah aya nyogokan jing aya jingjang jingjingan jadi lamun carita maut mah carita maut ti heula urang embung nuturkeun jeung embung kasebut ti heula boro-boro anu ngora pantar Haji Sadar ge embung kasebut ulah ka heula paeh mah kajen teuing nu ngarora bae cak Haji Sadar tolol teu coba nyana membung ka kasebut padahal mah urusan maut teh berarti urusan balik lamun nyaritakeun balik pang nikmat-nikmatna jeung pangeunah-ngeunahna jeung pang bungah-bungahna budak leutik keur sakola balik bunga di kantor dek balik bunga di pasar dek balik bunga komo tamah lamun lebaran mah si mbak jeung si emas kajian teh macet ke bunga bae lantaran dek balik nah ieu ge dek maot eta berarti balik ka ditu bunga tante dek balik ka ditu bunga tante Haji Sadar cicing bae moal ka jembut bunga aing cenah dek maot eta
maut eta balik kudu nama bunga nikmat jasa maut eta lantaran begitu maut urang selesai beramal teu kudu salat teu kudu puasa teu kudu zakat teu kudu haji geus teu kudu ngaji beres asal geus maut urang pokona geus senang setungtung urang can maut dituntut urang beramal ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulanana maut eta senang lantaran balik. Kira-kira bunga tante ta maut? Nu ngajawab tetep. Kunaon eta nu mantak teu nyebutkeun senang? Kunaon eta nu mantak teu nyebutkeun bunga? Lantaran urang can percaya ka diri urang iman mah aya percaya mah aya bahwa di jero kubur aya kasenangan kubur di jero kubur teh aya siksa kubur urang teh geus nyaho jasa ti Kangjeng Nabi melalui sahabat melalui para tabiin melalui para wali melalui para ulama caritaan aya naimul qabri aya azabul qabri nyaho urang kabehan ketika urang dititah ti heula ka kuburan ieu urang nunduk dihadapina nyaho kesenangan kubur nyaho siksa kubur tak eta tacan jelas kulantaran can jelas ketika dititah maut keula kunaon emang can jelas ya aingnya bakal menang siksa kubur apa kesenangan kubur. Kok bisa can jelas gitu emang kunaon? Kredit can anggeus. Kredit can anggeus sih, kredit motor, kredit imah, kagincu-gincu di kredit. Can anggeus. Lu mantep. Teu percaya. Tapi melamun para wali Allah mah, para wali Allah ketika datang malakal maut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahaya abdi malakal maut alhamdulillah dek naon tugas abdi mah tuh ai datang berarti dek nyabut nyawa masya Allah abdi geus rindu jasa kunaon lambat amat malakal maut rindu abdi mah hayang geura kapanggih jeung Gusti Allah lantaran tiap waktu salat ku abdi disebut Allahu Akbar Allah Maha Agung unggal salat Allahu Akbar Allah Maha Agung tipeting abdi zikir Allah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah kuari dek berhadapan jeung ku abdi disebut-sebut malakal maut cepet ulah diingkekeun deui para wali mah kos kitu ketika datang ke Haji Sadar assalamualaikum saya abdi malakal maut sok sembarangan bae lah main-main ih aduh cek Haji Sadar teh cek malakal maut pan ngaranna sadar ngaran doang hate mah encan sadar kulantaran urang maka hijab kene ku urusan-urusan dunia maka paeh teh encan kanyahoan ngeunaheun jeung can kanyahoan teu ngeunaheunana setiap bangunan-bangunan nu endek dibangun deui dirusak heula aya imah jore rusak mulai dibangun deui pasar kumuh dirusak engke dibangun deui dirusak teh lain dek diantep horeng dek dibangun deui urang ge ieu urang horenganan dek dibaguskeun dirusak heula dimaotan heula. Jadi cek ahli tasawuf maut eta dek menghadapi hidup baru. Ari urang dieu menghadapi hidup baru teh papanganten. Selamat hidup baru. Kubu hidup berat mah sebenarnya mah. Hidup berat ka ditu can pamajikan menang saminggu menta selop deui. Sabulan menta BH deui. Sabulan menta sedow deui. Puyeng. Mangkaning duit tepati boga jadi ini hidup baru tapi hidup berat sebenarnya paeh akarak hidup baru nu ieu selesai kurang wari mulai hidup baru kos kitu dosa bener nama di jero imah teh di jero imah
lamun ieu imah endek dirungkadkeun imah endek diganti ku imah anyar dikaluarkeun heula pangeusi imah imimiti kursi meja lamari kabeh pangeusina dikaluarkeun geus kosong eta imah wah urang dibukbrak-bakbrik lagi gampang malah aya nu make beko sagala brus geus selesai. Tapi lamun di jero imahna aya pangeusi imah aya lamari aya meja aya kursi dan lain sebagainya malah ditutupan ngabangunna hese dirungkadkeun lalaunan belah dieu heula ke belah dieu sing ada besi kena lamari belah dieu heula sing ada besi kursi belah dieu heula angel dirungkadkeunana sakarat ge sarua lamun di jero hate urang geus kosong eueuhna naonan sakaratna babari cek malakal maut mah kosong jasa kopong eueuhna naonan dieu mah geus ditepak doang saya cabut beres tapi barang dek dicabut di deuleu ku malakal maut waduh aya mio aya keneh di jerona ieu nu belah dieuna aya apansaan ieu mah pas sedak-sedak cenah ieu barang di deuleu belah dieuna aya jahe urang Karawang pas sedak-sedak hede di jero hatena lila malakal maut nyabutna cabut deuh mio ngahalangan supkeun deui cabut deui set apansa ngahalangan supkeun deui cabut deui set rangdang ora aya di jero supkeun deui angel eta kamari kula sedih jasa aya nu sakaratul maut 7 beting setengah kiai padahal setengah kiai akhirna datang keluargana ka kula minta doana jeung minta cai jeung deui minta hampura kula keur ka Jawa harita akhirna minta hampura cek kula di hampura bere caina ka ditu teu dibere cai titah langsung aja kurana keur di Jawa begitu kula ngahampura beres ditelepon kula ngobrol jeung anakna cek kula teh bebas-bebaskeun bae naon nu aya di jero hatena bijakeun ulah aya nanaon ulah aya nu dipake kainget beres dinasihatan bejakeun langsung plong tah jadi urang lamun sakaratul maut aya be nu kainget ku urang angel sakaratna mantak dikuari ya gara plong-plongkeun hapa sanunya subuh pararae seorang waliullah ngabahasakeun paeh teh sakobaha endek ngabangun imah dek diajarkeun deui hirup urang dek diajarkeun deui ketika mautna hese aya nu ngahalangan nu mantek belajar maut memeh maut nu asli mutu qoblaan tamutu paehan heula geura diri urang teh memeh urang paehnya paehan kumaha paeh tina kahayang ulah loba teuing terutama kahayang-kahayang soal dunia mun nyaritakeun dunia urang ulah hayang dunia caritana di dieu disaga teu akur saeutik-eutik aja sebab ieu rentul kabeh nu diteangan unggal bae dunia kabeh ku resep-resepna kana dunia berani datang ka ngeureudit oge boro-boro nu lain kiai nage milu kamari kapan langit biru milu kan datang ka kuari boga utang keneh kan blow on eta kabita ku dunya ngahalangan bakal ya Allah ya Rabb lamun urang nyaritakeun maot model kumaha modelanana cak urang mah cak urang nu pantes paeh teh nu karolot bae Haji sadar meujeuhna maksudnya geus kolot gitu tanu diajak kukula tah Haji Supendi leuwih ti meujeuhna tah mah tah tukang karung leuwih ti meujeuhna naon sebabna sebab geus eueuh bulu nu hideung di dieu geus huis kelek geus huis kabeh handapeun bujal ge huis kabeh meujeuhna modar tah mah sabenerna mah namun tah kukula dibawa ngariung bae supaya rada beneran seetik
sebabnya dagangna tilok bener. Namun aya nu mesen karung 1000 nu bagusna 800 nu 200 atau bener eta untung ceknya dia tolol meureun. Nu pantes mah nu karolot paeh teh jeung deui nu bagusna mah tartib bawa teh mimiti kakana haju adina di haju adina haju bungsu abe aya persiapan ketika kakak orang maot wari bagian aing guys aing di masjid bae ditanya ku sasaha ge pan di masjid bagian aing pae sebab kakak aing geus tartiban geus adina mah kancolah keneh calon lurah heula merean duit eta pan haram sebenarnya mah mere jeung nu narimana ka neraka kabeh tah mah kos kitu mau nayang nyaho mah mun aya kiai narima duit di calon lurah siap dikerebekeun ka neraka haram memang kumaha gitu deuleu dina kitabna ge pra kiai na menta bego sararese ya sese kiai na ge menta tapi lain di dieu lain moal di dieu mah moal tinggaleun geus daun nya ge kula mangan seukur nguatan doang. Nah ieu mun nu bagus tartib kakana adina jadi geuna tapi teu tartib paeh teh aya adina heula ti heula kakana henteu bahkan kakana setruk geus sababaraha taun teu bisa lempang teu bisa nanaon diharapkeun ku anakna ge paeh geus menta cai deui supaya paeh teu paeh-paeh tapi ieu adina maot bahkan anakna maot urusan maot ieu adalah urusan Gusti Allah dihayang-hayang encan paeh mah teu bae diembung-embung paeh bae